Kagiatan po ayeuna nyaeta COD sebelah. Ieu teh berang-berang jalalangar deui hayang sebelah. Nempoan we aplikasi tok-tok jol aya we FYP wae seblak parasmanan mamah dapa cenah. Ah dicokot we nomor wawa. Langsung we pesen ceteteh bisa delivery teu. Untung we bisa geninganan besti delivery. Geninganan tempat teh deukeut ti rorompok indunggengan hoream we besti. Kadituna atuh da hoream para ranas besti panas nage kot mentereng kieu. Menta dianterkeun we COD deket Alpa cekeng teh. Tuh geninganan besti geus nepi nganterkeun seblak nage. Ieu teh 21.000-eun pokona mah ongkirna teh 3.000 mun salah mah. Meskipun deket teu diongkiran da karunya tuh besti. Buruh papanasana we besti. Komo ieu panasna kot mentereng kieu. Ieu teh nyata pesen seblakna teh 3. Kanggo Sim Abdi, Mama sareng we si Ujang. Da para bocil mah alim cenah tadi teh tos Mam Popmi. Singkat cerita ieu tos dugi di rorompok besti. Hayu urang hablem heula seblak. Bismillahirrahmanirrahim. Alah ngeunah geuninganan besti. Cocok pisan pokona mah besti keur panas-panas kieu mana jalalangar deui. Anu tadina jangar oge langsung plong we leungit. Bener besti lamun keur jangar heg nuang nulada teh langsung leungit we. Nu tadina tunduh oge langsung we cenghar deui. Ngan hanjakali teh besti lada teuing. Duka sabaraha sendok ieu teh besti ngan tadi teh pesenna teh pedas manis. Tuh beureum nage kot oronyoy kieu. Jol we para bocil kabiteun hayangeun seblak. Ngan pedah lada we. Tungtung nama nu si Mama we dituang. Da teu jadi si Mama nuang seblak nage ku sabab seueur lieur cenah. Malah ku bocil we dituang nage. Pedah lada nage saeutik anu pesenan Mamah mah.